Ye, aya nu kitu. Kasindir. Bukan status aku yang berlebihan, tapi hati kamu yang baperan. Betul-betul. Ngomongkeun dulu ge. Maaf Bu Lurah, punten, mana Bu Lurah aya? Bu Lurah, punten. Masyarakat mah api-api doang di harapan Bu Lurah. Nuhun Bu Lurah, Bu Lurah emasna bagusnya, tongkorong lagi bagus. Bohong Bu Lurah. Di luar nama eta ngomong ke nyamun teu eta Bu Lurah make emas lain 24 karat, tapi emas masih ngaku. Bohong Bu Lurah. Tipe-tipe jelema nu kos kieu mah ya beje pas golok di hareupeun imah lurah kabeh. Lurah ngaliwet dong, ngaliwet golok nama kadator. Betul. Rahmat Allah, berkah Allah yang terkucur ke dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil ma'bud alladzi ja'ala syahral maulud syahran fihi wulida sayyidul wujud. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidil baraya wa ala ali ahli sidqi wal wafa salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumid dzikra, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Wa qala aidan qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Wa qala Rasulullah syafa'ati yawmal qiyamati haqqun faman lam yu'min biha lam yakun min ahliha. Wa qala syaikhi qabla ta'limi inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Barengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik sayyidina Muhammad wa ala
سيدنا كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم الناصر حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم النصير صدق الله العظيم وصدق الرسول حبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب langkung tipayun orang sami-sami nyanggatin puja jeung puji kehadirat-Illahi Rabbi dina saah ayeuna orang masih keneh dipaparingan nikmat-nikmat nu kacidaakeunna yakni nikmat iman jeung Islam sehingga alhamdulillah orang senantiasa kempel di tempat dalam meraraga perayaan hari besar Islam menyambut lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Mudah-mudahan kumpul orang kabehan di tempat lain terakhir kali melainkan orang ngadoa ke Allah Subhanahu wa taala suatu saat nanti orang bisa kumpul di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Shalawat jeung salam mudah-mudahan tercurahkan ke hariban alam Habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad katu keluargina sahabatna rau para tabi'in atsba tabi'in umum ke urang sadaya salaku umatna mudah-mudahan urang mendapatkan syafaatul ubbah timantunana amin ya Allah ya Rabbal. Jelas ngaliung ngumpulung paapok jongok di ieu tempat nangkaruk kana hati ngalangkakeun kedua sampeanana di masing-masing mungikna sejak ngupingkeun kana pangaosan di kawidugi ka akhir. Mudah-mudahan amal kahadiran urang sadayana digantikeun ku Allah halayan maghfirahna Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Hadaratul kiram musim abdi sangat dihormati pisan para alim ulama, para asatidzah, wabil khusus pimpinan Majlis Ta'lim Al-Maghfirah tergersanding Al-Mukarram Al-Ustadzah Umi Sofiyah beserta keluarga oge para ketua Majlis Ta'lim masing-masing Majlis Ta'lim Kecamatan Cipecan. Ulang doakeun mudah-mudahan para guru yang sadaya sing ditapih-tapih yuswanaku Allah Subhanahu wa taala. Oke, mudah-mudahan ulang doakeun para guru yang sadaya sing dipasihan putra-putri nu saleh tur salehah anu insyaallah ngeraskeun kana perjuangan mantunana. Amin ya Allah ya Rabbal. Berkhilaf musim abdi sangat dihormati pisan aparatur pemerintah baik sipil militer, RT, Bapak Lurah, Ibu Lurah, Ayah Bu Lurah, Ayah
nepikeun ka luhurna, nepikeun kana presidena, doakeun mudah-mudahan pamimpin urang sing dijantenkeun pamimpin anu amanah, pamimpin anu deuleuh tur nyaahkeun ngajadi rakyatna. Amin ya Allah ya Rabbal. Apalagi sekarang bertepatan tanggal 20 kita memiliki presiden yang baru, yaitu adalah Bapak Haji Prabowo Subianto. Betul. Urang doakeun mudah-mudahan presiden nu anyar ieu ngajadikeun presiden anu nyaahkeun ngajadi rakyatna. Bukan sembarang kata-kata yang dia lontarkan dengan ucapan yang manis kepada masyarakatnya, tapi membuktikan dengan bukti yang janji ketika dia berkampanye. Betul. Bu, urang lamun pamimpin ripuh, urang lamun pamimpin ripuh, buktina kumaha lamun urang pamimpin jalan dan jalan kedicor ribuh. Betul. Pada aya kasus kamari di TV gara-gara jalan berlobang. Kunaon jalan berlobang akhirna kanu jadi aki-aki imbasna pelecehan seksual. Bu, jalan lobang imbas kanu ngajadi aki-aki di penjara, Bu. Kunaon? Karena pada saat eta aki-aki ceritana ibu diangkot laju meureun eta aki-aki digigirna aya emak-emak keur nyusuan. Barang emak-emak nyusuan meureunnya, Bu. Pada aing ngaran jelema nyusuan mah belolol be susunya. Kadang-kadang ya ibu-ibu diangkut pas susu sok ngabelolol bener, Bu. Digigir aya aki-aki. Kabeneran naik angkot dek ka pasar. Meje pas dek ka pasar eta aya logak angkot langsung ngeblutuk. Ai nu disusuan orok ragad kahandap, aki-aki nu digigir nyaplok kana susuna. Akhirna aki-aki di penjara, Bu. Doakeun muda ikhlas leuwih ieu serius. Gara-gara saha? Gara-gara aki-aki nu nafsu susu. Doakeun mudah-mudahan ieu jalan di Kecamatan Cipecang, Desa Kadugadung, Kampung Kadugadung, mudah-mudahan sing mulus. Amin ya Allah ya Rabbal. Terhilap Ngebusi mati sangat dihormati para jamaah Majlis Taklim Kecamatan Cipecang, masing-masing di Majlis Taklimna anu menghadiri dalam perayaan Hari Besar Islam Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Mudah-mudahan kenging ilmu manfaat. Amin ya Allah ya Rabbal. Salah satu ulama mengatakan, Syekh Yusuf Al-Qardawi, Syekh Yusuf Al-Qardawi, "Law anna sawaba majalisil ilmi bada laqatahu." Andaikan Bu pahalana majlis ilmu ditempokeun ka ibu-ibu, maka yakin ibu-ibu akan rebutan kana majlis taklim tersebut. Karena kunaon? Karena pahalana ku gede-gede jasa. Betul. Nu boga jabatan bakal ditinggalkeun jabatanna. RT bakal ninggalkeun ketika keur gawena, lurah kitu keneh, bu lurah, petani nu keur nyangkul bakal ditinggalkeun cangkulna. Karena naon? Mudah kana pahala majelis. Tapi kan kabuktian aku anu mabukunten di Tangerang, Serang, Pandeglang, Cilegon, Banten deui sabanten di deuleu di setiap pelosok majlis taklim nu loba nama ini. Betul. Mantak ini disebut adalah fondasi majelis. Andaikan kalau misalkan majlis taklim mau ini, maka majlis taklim bakal runtuh. Betul. Wahai kalian adalah penerus daripada ini, hidupkan majlis taklim ini. Mumpung masih keneh hidup, kurang suatu saat bakal ngajadi idul, bakal ngajadi ini. Maka oleh karena iya, kurang hidupkan yuk bareng jeung ini. Betul. Hidup ini. Ayang ini
Hirup majlis taklim kusaha ini alhamdulillah. Lamun misalkan bu ibu iya majlis taklim lamun ini pujak warung mah budak-budak moral daekeun ka majlis taklim betul. Lo banyak ini sabari ngantuk di pojokan hayu ben ini mah ngaji di majlis taklim betul. Karena mau kadang kos gitu ini adalah karena memang ada pepatah yang mengatakan ini adalah pahlawanku betul. Baheula mah maaf ya tehnya baheula mah kula terteboga duit ieu kula terteboga duit lamun misalkeun menta ka kolot teh dibere duit umpatna ka saha ka makolot betul. Eta kadang-kadang punten makolot be eta duit teh loba bae nang di mana bingung kula ge. Sok aya teh duit dah betul. Kula menta ka kolot kula kerleutik teh dibere lumpat ka makolot kula. Cek kula teh mak menta duit kunaon? Itu kok mah teh dibere ku makolot kula. Sabari 20.000 eta 20.000 duit tak sabari koneng. Cek kula kunaon ieu duit 20.000 koneng? Hampura sugan aing mah ieu duit teh nyeupah. Aku kula dibere duit 20.000 nyeupah makolot. Betul. Duit mah loba tanya ini bingung kula ge duit menang di mana betul. Kadang-kadang manehana mah make kutangna kutang Doraemon. Nyaho kutang ini nyaho. Aya anu kutang na ngajebeu teh anu diharupna aya segala kotakan teh lamun dikodok eta aya duit aya kacang aya nyeupah hiji deui di sabelahna aya huntu palsu betul mantak tah eta lah hebat dan ini boga kantong Dora yes gedeng balik lamun aya ini make kutang Doraemon ku ibu-ibu langsung rejang rojok ta eta behana sugan ibu-ibu meunang PCN karena kurang eta lah hebat dan ini urang betul ini loba duit ketika ini loba duit ya ayah hiji kisah ceritakeun taulah ieu ini loba duit barang loba duit kan sok bingung manehanana ieu kabang ini tersebut barang di bank mawa duit sakarung kadeuleu ku satpam cek satpam teh ngomong ke ini nih menang duit nang di mana ieu duit ku loba-loba teuing sakarung cek ini teh ulah loba aing mah neundeun bisa bae kumaha bae aing mah duit aing ieu semakin penasaran eta satpam nanya deui aing ini serius ieu ngagegendol duit sakarung dek kabang dek naon atuh aing dek nabung meunang di mana ta duit cek ini atuh meunang hasil tebak-tebakan ini menang duit hasil tebak-tebakan terpercaya satpam piraku ini menang hasil duit menang tebak-tebakan lah aing mah terpercaya ditantang ku ini sakali satpam dia terpercaya ka aing kitu mah hayu dia babadean jeung aing dek taruhan barasia jeung aing cek ini teh atuh cek satpam teh tuh hayu lamun misalkeun hayang babadean jeung kula mah sabaraha hayangna 50 juta ini babadean jeung satpam 50 kumaha babadeana cek ini kieu cek aing mah kanjut sia eta lain buleut tapi kotak hebat eta ini cobanya mun hasil kos kitu cenah ge cek aing mah kanjut sia eta lain buleut tapi cek satpam tapi raku kunaon isukan buktikeun ku sia di dieu perosokeun buleut tak kotak mun misalkeun eta buleut berarti sia nu meunang lamun nu kotak aing nu meunang cek ini balik eta satpam peuting-peuting teu bisa hees mikiran kanjuta cek satpam teh sabari ngodok aing ieu kanjut aing kotak ta buleut kotak ta buleut
kotak tabul tah HSD tas satpam lilir setengah jam tilu ngaragap deui ku satpam teh dikieu-kieukeun. Nah, masih keneh buleung. Masih keneh buleung. Aing menang 50 juta isukan siani neuk kumaha bae ge. Subuh kudang deui tas satpam. Eta penasaran deui dikieu-kieu deui tah kanjutna. Cek satpam teh nya buleut keneh. Karena sini nih nanggarana teh manehanana boga prasangka bahwa taruhan lamun kanjut kotak sini nih menang lamun bulet si satpam menang 50 juta cek satpam aing lumayan bisa beli PCX. Akhirnya katimuan di bank teh punya tadi teh katimuan di bank bareng di bank katimuan jeung ini teh cek ini teh buka kotak apa bulet dibuka ku satpam teh. Cek satpam teh aing mah buleut keneh can kotak. Menang aing 50 juta. Eta sugan kula ini sedih, horeng hareng. Hore cenah ge aing ge menang. Loh, kok bisa menang? Eta ini malipir horeng manehana ge tarohan jeung direktur bank. Tarohana kumaha? Lamun satpam muka calana dihareupeun jalma aing menang 200 juta. Alam jiadah tadi ini pemainkeun satpam menang untung 150 juta dibikeun ka satpam ku gara-gara taruhan ini jeung direktur bank muka calana dihareupeun jalma di bank. Waduh. Gara-gara kos gitu doang. Mudah-mudahan ini sing sehat punya masing sehat gabehan. Amin ya Allah ya Rabbal. Dan punten kadang-kadang aing ini mah semakin khawatir ngarasa pundung manehana mah. Betul. Atu lawang dapur kena angin pajar nini mah disangka diusir bae. Ya sok itu kan. Sok sensitif padahal mah orang terusir ke kumaha tapi sangkaan ini mah diusir padahal mah henteu. Betul. Hiji waktu meureun eta ini menta ka incuna hayang panganterkeun muludan. Cek ini teh cong anterkeun mayu ka muludan ka mana? Ka itu tuh ka Kadu-Gadung. Ayo atuh ngan kieu cek incuna teh mah lamun naik motor wayahna emaknya cakalan. Kan kadang-kadang ini sok salah paham punten sok salah paham cek ini teh oh berarti lamun naik motor kudu cakalan meje kos kitu eta incuna teh geus mah cakalan geus karak gagas buar magag tadi ini disamperkeun ku incuna cek incuna teh nini emang penyekelan gitu atuh pancek sia ge cenah ge lamun naik motor kudu cekelan. Bener emang ini teu nyekelan aing nyekelan tuh nyekelan pager imah batur. Waktu aku kan ini. Terus ya terus. Mudah-mudahan kabehan sing sarehat amin ya Allah ya Rabbal. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, lamun orang berbicara tentang perayaan hari besar umat Islam karena orang kumpuli rasa cinta ka Kanjeng Nabi Muhammad, kompak sing jawab kabehan ka ibu-ibu cinta tah ieu urang ka Kanjeng Nabi Muhammad. Jawab kabehan cinta tah teu rindu tah ieu urang ka Kanjeng Nabi Muhammad. Nyaah tah teu urang ka Kanjeng Nabi Muhammad. Tapi cek Imam Hakim Al-Asad suatu saat nanti kita akan didakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita lontarkan, kurang ngomong doang di alam dunia cinta
nyaah suatu saat nanti di hadapan Allah, Allah bakal dakwaan tersebut bakal dibohong-bohongkeun. Cek Gusti Allah kumaha? Bohong sia, kadzabta. Bohong sia sieun ngomongna doang cinta ka Kanjeng Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi Muhammad mah nyaah kanu ngajadi fakir miskin. Kanjeng Nabi Muhammad mah nyaah kanu ngajadi yatim. Sok mere manehanana mah kanu ngajadi yatim, fakir miskin, janda. Betul. Ai teteh naon boga sayur asem tilu kue dihaneukeun dibikeun ka tetangga. Aya nu kitu. Tapi damina, betul. Maka mana rasa cinta orang? Timbulkeun rasa cinta orang. Ciri jalma nu cinta ka Kanjeng Nabi Muhammad. Cek Mbah Hasyim Asy'ari di dalam kitab Nurul Mubin. Mbah Hasyim berkata, min alamatil hubbin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ciri jalma nu cinta ka Kanjeng Nabi istiqmal sunanihi kahiji ngamalkeun kana kasunnahan Kanjeng Nabi Muhammad. Terlalu banyak kita berbicara kesunahan-kesunahana. Nu jelas lamun orang mengutip dalam kitab Siratun Nabawiyah, Kanjeng Nabi jalma nu maksum. Naon ngaranna maksum tina dosa, tidak terkena dosa. Itu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sagede Kanjeng Nabi Muhammad bae masih ngalaksanakeun kana salat sunnah. Sagede Kanjeng Nabi Muhammad bae masih keneh ngalaksanakeun kana qobliyah. Sagede Kanjeng Nabi Muhammad bae masih ngalaksanakeun salat sunnah fajar, salat duha. Ai orang ngomong-ngomong cinta ka Kanjeng Nabi tapi orang teu daek kana salat sun. Isim tah henteu. Ciri jalma nu cinta ka Kanjeng Nabi istiqmal sunanihi ngamalkeun kana kasunahan-kasunahana. Salat ulah jauh-jauh lah, rawatib be urang ye, qobliyah dohor 4 rakaat, ba'diyah dohor 4 rakaat, qobliyah asar 4 rakaat. Pan urang mah nyahona 2 rakaat bae, betul. Padahal mau 4 rakaat. Kumaha cek Kanjeng Nabi, rahimallahu imra'an shalla 4 rakaat qoblal asri. Sabae jelema anu ngalaksanakeun 4 rakaat qoblal asri, qobliyahna asar 4 rakaat, 2 kali uluk salam, maka jelema tersebut bakal dirahmatan ku Gusti Allah Subhanahu. Ieu mah ieu potongan teteh-teteh mah ieu bohong ngomong-ngomongkeun kana ngilukeun Kanjeng Nabi istiqmalus sunnatihi ngamalkeun kana kasunahan-kasunahana. Jam 12 bae masih nongkrong di ieu tongkal buah. Betul. Masih nongkrong keneh di tangkal yang ngomongkeun patang. Betul. Osok tah henteu ya? Hah? Henteu. Henteu sakali. Punten ya, punten. Ieu sarua tah henteu ya jeung di lembur kula. Di lembur kula mah maaf teh. Kadang-kadang lamun misalkeun keur ngomongkeun tatangga biasana lobana keur ngabesan. Benernya? Andai kata misalkan orang boga tatangga orang boga anak 10 diajak ngabesan, eta pasti orang ya orang bakal ngomongkeun karena tatangga orang teh nu boga anak 10. Cek orang teh bisik-bisik teh di tangkal buah, nyawa tah teh kuna deuleu tuh ngabesan anakna 10 dibawa kabeh deuleu teu boga kaisi. Laju unggeus di ditu di naon ngaranna teh di napas nu hajatna teh anak-anak nang jokotan, nu hiji nyokot kue, nu hiji nyokot cau, nu hiji nyokot papais, nu hiji nyokot doko, nu hiji nyokot kacang, kabeh dicokotan, diomongkeun deui bae. Deuleu ge. Di anak sakitu deuleu di teu boga ka isinya teh. Cenah ge. Boga pikiran batur ge boga rasa isin teh diomong-omongkeun kos kitu anakna, bener tah? Nya lagi moal leungit idena semakin cemerlang isukana anak-anak aing supaya ulah diomongkeun, supaya ulah tanyahlan ku tatangga nu sejen, anak-anakna dijahitkeun calana nu aya sletingan di dieu. Oh canggih, zaman yang embung kayak embung diomongkeun nyeri hate. Anak-anakna 10 dijieunkeun celana nu aya sletingan. Hiji waktu ngabesan 10 na diajak kabeh. Eta nu 10 diajak kabeh anak-anakna nu hiji ngasupkeun kacang lewat kana calana pan aya sletingan,
nu hiji deui kue diasupeun deui, nu hiji deui papais diasupeun deui kana calana karena memang aya sletingan. Balik be manehanana tinggal bapana dihareupeun imah sabari ngopi, eta anak nu 10 naon ngaranna teh ngabari sabari mukakeun kana calana sletingna teh tabah tah jeung abah hiji. Nu ieu tabah jeung abah cenah ge. Moho bapana kuat dibere cokor. Aya nu kitu aya. Hah? Allahnya coba cirian ku teteh tatangga, coba lamun misalkeun neuleuh tatangga isuk ngabesan anak-anak na make sleting calana handapna, wah pasti eta papais bakal eueuh. Kadua teh bu ieu sarua tah henteu di lembur kula mah sok ngomongkeun eta kana panganten lamun ngabesan teh bener tah henteu ya. Dulu ge. Teh nyawa tah henteu kunaon? Itu deuleu kunaon? Ai awewena geulis, ai lalakina hideung. Ngaku orang dia sok kitu tanta. Ngomongkeun kana pangantena. Saenggeus kada pangantena ngomongkeun kana parasmanan. Bener tak? Ye, eta sok ngomongkeun parasmanan teh. Eta tadi parasmanana naon tadi? Ih, paling ge tongkol jeung helm dibelah dua. Naon tuh helm dibelah dua? Endog. Ih, cenah ge ieu parasmanana haraseun ya. Ai kula mah di ditu jeung daging jeung sajabana moh loba mewah karedok. Ai di dinya mah udel sayur asem sambel jeung teri. Tah sok ngomongkeun kos kitu. Sok. Henteu. Ulah boroning eta. Tatangga bae hayang ngilu jeung samobil moal aing mah kunaon tuh Aisyah mah beungeut putih ai beheung hideung kumbung sampai sakit teh jelema teh bener lain angguran orang ngamalkeun kana kasunahan Kanjeng Nabi mejeh lohor nepikeun kana asar masih keneh kongkok ngomongkeun tatangga boga mobil diomongkeun. Betul. Tatangga imahna gedong diomongkeun, tatangga boga motor nu mewah, ndek boga motor 3 4 diomongkeun. Betul. Batur anu boga motor, batur anu boga mobil imahna gedong kunaon teteh nu muriang. Ye, aya nu kitu. Kasindir. Bukan status aku yang berlebihan, tapi hati kamu yang baperan. Betul. Ngomongkeun dulu ge. Maaf bulurah, punten, mana bulurah aya? Bulurah punten. Masyarakat mah api-api doang di harapan bulurah. Nuhun bulurah emasna bagusnya. Tongkorong lagi bagus. Bohong bulurah. Di luar nama eta ngomong nyamun teu eta bulurah make emas lain 24 karat tapi emas masih ngaku bohong bulurah. Tipe-tipe jelema nu kos kieu mah ya beje pas golok di hareupeun imah lurah kabeh. Lurah ngaliwet golok nama kadator. Betul. Awas yuk, singa ada istimal sunanihi ngamalkeun kana kasunahan Kanjeng Nabi Muhammad. Ulah iri nuku batur boga, betul. Namun urang ngahirian kanu batur nu boga eta ngaranna panyakit hate. Iri, hasud, dengki aya kabeh di jeri hate. Betul. Aya kabeh eta penyakit kos itu anu aya di jero hate. Cek Kanjeng Rasul kieu asyaddu uqubatillahi azza wa jalla li abdihi fid dunya talabuhu malam yuksam pangpohara-poharana siksaan suatu saat nanti pikeun hambana di alam dunia yaitu adalah talabuhu malam yuksam jelema nu iri dan kika nu ngajadi tatanggana aing iraha doang manehananya aing iraha doang si eta gitu puguh doang hayang urang betul teh
lamun urang ngahirian pakaya batur moal aya anggeusna. Betul. Pan aya hiji kisah jelema lomba embe Garut. Ai di dieu mah moal aya teh. Ayana di Tasik. Pan eta tah embe dilombakeun meunang duit 300.000. Barang eta embe menang duit 300 sopi dilombakeun teh jam meunang ieu si jelema duit taraga dihakan ku embe. Tulin geus sial eta. Menang duit 300.000 tapi dihakan ku embena sorangan. Nyeri tante. Nyeri balik manehanana teh bebe jaka panitia. Ieu kumaha aing boga embe menang lomba duit 300.000 ragak tapi didahar ku embe aing keneh. Cek panitia gampang. Eta mah tinggal dibere kopi. Tinggal dibere nuntun lah eta jelema ibu nu boga embe teh embe Garut. Nyiaran warung tukang kopi eureun di dinya. Barang eureun dina tukang kopi teh mang pesan kopi hiji dipesankeun lah diinumkeun kanu ngajadi embena teh. Syaratna diinumkeun kopi kanu ngajadi embena sabari jeung jubur embena ditepokan. Diinumkeun ka embena ditepokan orolo keluar 100. Mang pesan hiji kopi deui diinumkeun deui kanu ngajadi embe jubur embena sabar digebugan orolo keluar deui 100 jadi 200. Tukang kopi hebat amat ieu embe diinuman kopi sabar digebugan ngaluarkeun duit. Teu ngatik gawe aing kieu mah dibalik ku aing ieu embe. Dibeli sabar lagi kieu mbe. Ieu mah tuh dijual. Geus lah ku kami dek dibeli 10 juta. Oi sakitu mah embung teh. Pesenkeun kopi hiji deui diinumkeun deui ka embe sabari digebugan teh orolo bae keluar 100 jadi baraha. Pas kan? Boh makin nyiap karena hiri boga embe anu diinumkeun kopi sabari digebugan juburna ngaluarkeun. Geus lah aing mung 10 juta, 50 juta poin dibayaran cek tukang kopi. Oke, mau atuh manehana ngeunaheun embe 50 juta dibikut. Isukana aya berita tukang kopi asup penjara gara-gara ngagebugan jubur embe. Keluar batur duit. Tah iktibar ka urang kabehan ibu-ibu ulah hire kana kahayang nabat. Lamun urang iri kana kahayang nabat kos kitu maka bakal cilaka ka urang sorangan. Betul. Istiqmalu sunani ngamalkeun kana kasunahan Kanjeng Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi Muhammad li adami tarkihi cek Syekh Nawawi Tanahara dina kitab Nihayatul Zen tidak pernah meninggalkan nungarana salat sunnah fajar, salat qobliyah fajar, salat qobliyah subuh 2 rakaat, rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat ngalaksanakeun salat sunnah fajar eta leuwih hebat, eta leuwih bagus daripada dunia jeung saisina. Dibandingkeun jeung jelema-jelema subuh anu teu hayang ngagawean kana qobliyah subuh salat sunnah fajar lebih hebat anu ini udang manehanana sataacan ngalaksanakeun subuh salat 2 rakaat nu disebut qobliyah subuh. Tak eta tah jelema nu paling sugih. Betul. Asok ongkoh cinta ka Kanjeng Nabi tapi tidak pernah ngajalankeun salat sunnah fajar ataupun qobliyah subuh. Salat sunnah fajar jeung qobliyah subuh eta-eta keneh di eta keneh. Ieu mah aya hudang ti penting sugan aing mah deuk salat tahajud, sugan aing mah deuk salat ngalanjutkeun ngawirid depikeun kana subuh ngalaksanakeun salat sunnah fajar horengan hudang doang kieu. Aya nu kitu. Aya loba nu kos kitu hudang cuman kieu doang. Betul. Aing muji pas manehanana meureun penting-penting kieu kabeneran mati lampu. Kabeneran
mati lampu ya si jelema kebeneran ki maki penting-pentingan mati lampu barang manehanana endek ngisang eueuh gayung ngaranna ge poek kakelayaban be eueuh porengan eta aya di handapun motor nak urut di hadean ku anakna paranti naon paranti nandian bensin dicokot eta gayung teh jaya bensinan geus lah sangkaan urang sangkaan eta jelema mah teu ngatik nyiuk cai deui geus aya caian dipake ombe barang dipake ombe takebel manehanana ateul pan ateul make bensin barang make bensin ateul gagaro wah ngaranna ge poek mati lampu jokot gas dihurungkeun di dieu cekrek ngabeledag naon nu ngabeledag terus ya terus Bu istiqmalu sunanihi hiji ta Bu apalkeun ngamalkeun kana kasunahan kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi nomor kedua wa itba'u aqwalihi nomor kedua adalah nilukeun sakumaha wa itba'u aqwalihi mengikuti afalna kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi loba sejarah mengatakan afdalna kanjeng Rasul geus lah urang mah simpelna bae kanjeng Rasul sok di Madinah di Masjidin Nabawi diuk kanjeng Rasul diuk sabari kanjeng Rasul menasehati karena para sahabat afalna Rasul termasukna maka tahan kanu ngajadi umat-umatna supaya umatna ulah tersesat supaya umatna ulah ngajadi salah paham betul ulah ngajadi jalma bod mantap cek kanjeng Nabi thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin nuntut ilmu eta wajib pikeun umat Islam laki-laki jeung pikeun umat Islam awel muslim laki-laki jeung muslim awel naon cenah ge hukum nuntut ilmu hukum wajib betul heuy Bu panjaman kuari masing hade Bu loba jasa jalma-jalma anu memang terdoktrin dengan ajaran-ajaran di luar sana betul banyak pemahaman-pemahaman yang sekarang yang menyimpang daripada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah loba jasa punten Bu ulah boroning ustad nu paham kana agama ieu mah keur nyacahkeun bae panjaman kuari mah Bu aya ustadeun karak bisa hadorot doang baik geus digerokeun ustad betul geus loba kuari mah karak nyokot copy paste di Google baik kuari mah geus bisa berdalil hayang digerokeun kiai hayang digerokeun ustad tungtungna naon nyesatkeun kana umat betul emang aya ustad bodoh tadi kata ustadeun ngaji henteu masantren henteu tapi ujug-ujug yang bisa jadi ustad hayang digerokeun kiai ngomongna ngaco tah eta jelema ustad bodoh nu kos kitu aya jawara ai mah ustad hayang menta pangpagahankeun salat cek jawara teh ustad aing mah wayahna ieu aing mah hayang aing mah ieu kertobat wayahna be ustad ka ustad ieu mah aing hayang dipagahan salat terus cek ustad ya lamun memang hayang dipagahan salat kumaha atau kumaha be ja ustad boga ilmuna eta ngaranna jawara Bu mama orang ngaranna teh mamawa kana golok bae lamun aing teh dipagahan ku dia ustad modal dia urusan boy wah ustad kaancam ku jawara duaan cek ustad teh kieu carana lamun hayang bener-bener siap bisa salat ilukeun aingnya lamun aing ruku ngilu lamun aing sujud lamun aing nangtung pan manehana geus kapikiran oh berarti setiap-tiap gerakan kudu ngilukeun ustad betul geus lah ustad takbiratul ihram eta nu dua jawara di tukang Allahu akbar meujeuh pas ruku
eta ustad kabur nyeri beteng jam memehna ngadahar sambal ditahan bae meje pas sujud wah ustad geus teu kuat pan ai jawara pikirna ustad rukuk ngilu ustad sujud ngilu meje pas sujud eta ustad teu kuat ustad bodoh teh lah nu tadi eta geus aya di ujung penghujung jasa eta ustad lah aing pokona mah geus teu kuat tinggalkeun ku aing lumpat eta ustad lumpat pan tadi teh pikiran jawara setiap gerakan ustad diilukeun ustad lumpat jawara ngilu lumpat jawara teu kuat eta ustad ngeuleuh kana jawara ngilu lumpat waduh modar aing indek di paehan pikir ustad baru saking terkuat nah ustad jauh ka imahna manehanana ieu ustad ngeuleuh sawah barang ngeuleuh sawah manehana geus terkuat muka samping di galengan langsung nagog sabari miskin sabari ngising eta adu dua teh jawara sarua deui pangilukeun kana ustad cek ustad cenah ge buka samping manehana ngilu samping akhirna lain salat berjamaah ngising bu etalah tipe-tipe jelema nu bodoh kuari betul punten bu punten ieu mah ceramah eta bu ulah ngajustifikasi orang mentang-mentang manehana kiai ustad ajengan wah neraka sia teu salat teu bisa kitu bu orang justru memperbaiki karena masyarakat ngajak kan leuwih hade betul tante ngomong-ngomong tahajud ustad kadang-kadang sok ngacapak punten ieu mah keur ngaragap diri ngomongkeun sorangan cek urang teh tahajud sia teu tahajud mah bos sia moal menang pahala teu salat sia bos sia menang disiksa sia salat sia ngawirid sia maca Quran sia dek jadi naon sia bohong bu pulang ngomongna doang tahajud penting nama molor ih beneran ieu mah kulang dek ngomong siksaan anu paling pohara dina poe kiamat lain sasaha bu adalah seorang alim anu paham kana agama tapi manehna teu ngamalkeun di suatu saat nanti manehna bakal odol-odolan ieu bu pejitna di akhirat cek sapajang nangeunah meureun jadi ustad entok ngomongkeun doang ka batur salat sia awirid sia ai pagawean manehna mah kerek keneh bae bener ieu mah keur ngomongkeun diri pribadi doang suatu saat nanti di akhirat bakal odol-odolan pejitna laju kal himar seperti himar kekelingkingan kapanggih ieu jeung warga Kadu-Gadung cek orang Kadu-Gadung teh ija eta mah ustad anu ceramah di Kadu-Gadung teh ulah lo bohong ai ustad mah paham agama meureun pan kitunya bukan bisa asup neraka si ustad ya aing mah ngomong doang kasih ngomong tahajud pentingna mah aing mah hees ulah disangka bahkan aya ustad nu mengatakan saking sombongna ka masyarakat sia mah jelema bodoh aing nu paham agama uyah bae ge poin geus dia hakan lebok ku sia uyah emang rasana kumaha ngomong-ngomong uyah aing geus ti heula ngadahar los aing mah teh hayang uyah aing mah teh hayang ngaji geus aing mah deuk naon ngaji sagede-gedena ustad kiai abuya masih keneh ngaji beuleuh Cidahu masih keneh ngaji hingga saat ieu Cisantri masih keneh ngaji hingga saat ieu betul oh ngomong-ngomong geus ngarasa paling pinter teu hayang ngaji awas sing hade cek Syekh Ibnu Mubarak la yazalu rajulu aliman annahu qad alima faqad annahu jahlun lamun ayah hiji jelema ngarasa manehana ngarasa paling hebat teu hayang nyiaran ilmu deui sesungguhna manehana adalah faqad annahu jahlun eta jelema tersebut dikategorikeun jelema bodoh betul ngomong-ngomong teu hayang ngaji deui teu hayang kana naon ngaranna teh gabung-gabung jeung masyarakat ngarasa bisa hebat nanggap remeh kana masyarakat kana jelema bodoh
ulah nganggap remeh karena masyarakat. Justru masyarakat jelema bodoh mah dek saha lembur ieu hiruk betul. Ngagali kubur bae ge eta ku jelema-jelema nu barodo. Ayo Ustad Bang di masjid kalau mau kada salat hadiah. Ye, ieu mah fakta. Betul. Ulah ngomong-ngomong misalnya ulah ngomong-ngomong aing ngarasa hebat dibandingkan jeung Saria. Jelema nu kitu faqad annahu jahlun. Jelema tersebut adalah jelema nu bod. Tapi tetehna ge ya kudu daek ngad. Ambeh ulah salah pah. Sakieu dalam paham agama bae ge loba nu salah paham. Komo di dalam kehidupan sehari-hari aya panganten dua, eta panganten dua kakarak nikah. Cek salakina teh ngomong kieu, Neng. Neng lamun telat ulah bebeja ka sasahanya. Mumun menang meureun saminggu aya datang PLN. Assalamualaikum. Salam. Salakina eueuh gawe, cek pamajikan eta ieu ti mana? Ieu mah PLN. Ibu punten, ibu telat sabulan. Lamun ibu telat sabulan, wayahna kudu bayar. Cek pamajikan teh pangrasa aing teu bebeja ka sasaha. Kok bisa-bisanya? Kok aing mamang nang disaha kok bisanya kok telat sabulan? Atau ayat catatan Bu, wayah nanya bejakeun ka salaki ibu engke bayar di kantor PLN. Datang salakina sore-sore, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya tadi aya nu nyaho bahwa neng telat sabulan. Cek age neng ulah bebeja ka sasa. Sumpah neng henteu bebeja ka sasa. Dek disambar aing mah ku gledek cek pamajikan eta. Henteu neng mah teu bebeja ka sasaha. Pamanehana bisa nyahonya, bahkan aati tah mayar cenah ge lamun neng telat sabulan teh kudu mayar. Ka mana mayarna? Ka PLN. Datang eta salakina ka PLN. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, pan bapak bisa nyawa lamun pamajikan kula telat sabulan. Pan aya catetan Pak. Laju kudu kumaha aya? Wayahna bapak atuh bapak kudu bayar. Aing mau bayar. Lamun misalkeun bapak embung bayar, atuh wayahna nu bapak dek dipotong. Kan salah paham ieu. Batur ngomong ka mana, ieu nyambung ka mana? Cek salakina teh aduh aing nu aing dipotong. Lamun nu aing dia dipotong kumaha? Geus wayahna pake lilin. Laju aing mempakan karena pamajikan aing kumaha? Make lilin. Ledeh pamajikan aing. Bodoh di dalam masalah keseharian, apalagi bodoh di dalam pemahaman masalah agama. Nauzubillahi min. Hati-hati Bu. Zaman sekarang lihat di sosial media TikTok. Bu, mana mak ini nyaho TikTok? Geus lah ulah nyaho aya nyaho TikTok. Ini dibere HP. Ngambek kan ngajadi anak aing hayang HP. Dibelikeun ku anakna HP. Barang geus kebel-kebel beureun bisanya. Dan kadang-kadang ini tadi teh sok salah paham dibelikeun HP. Nelponan ke anakna teu diangkat-angkat. Di WA, di SMS, bebeja, Udin, sia hewa tanaon ka aing din, pan iya aing indung sia di telepon teu diangkat, di WA teu dibales, di SMS teu dibaca-baca acan. Hewa tak kumaha din, pan aing deku kumaha bae ge ieu indung sia, sahewa-hewana aing, sahewa-hewana sia ka aing mah indung, betul. Aing mendek merenya doang din bahwa iya HP sia ketinggalan di gigireun aing ti tadi kering-keringan bae kumaha dek dijawab HP anak lagi ketinggalan. Ini boga geus teu beres sih. Terus ya terus. Zaman saat ini Bu, zaman TikTok lihat, maaf, banyak sekali sekarang yang sudah terdoktrin oleh pemahaman-pemahaman orang-orang yang liberal, pemahaman-pemahaman yang di luar akidah Ahlus Sunnah wal
jamaah ye ngarayakeun maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngomong-ngomong manehanana cenah ge bidah di Kanjeng Rasulna lamun kurang disebut adalah pemahaman Wahabi ziarah kubur musyrik tahlilan di Kanjeng Nabina dibere ku kula dalil bo bere nyaho taulah ieu dalil tahlil aya nyaho tambung dalil tahlilan bo saha pelopor pertama nu ngarayakeun tahlilan adalah Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika nganter kana sahabat nu ngaranna Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz eta Sa'ad bin Mu'adz jenazahna ku Kanjeng Rasul ditasbihan dibacakeun takbir cek sahabat ya Rasulullah pan Rasulullah ya maca tasbih kulilalilah teh maca takbir begitu lama amat ya Rasulullah emang ada apa siapa saja orang yang membaca tahlil membaca takbir tasbih pada jenazah orang ini nih maka dia akan dilebarkan kuburannya oleh Allah Subhanahu. Nomor kedua pancena ge aya ieu tahlil teh kahiji kadua katilu nepikeun kana 7 betul aya nyaho tambung dalilna dalil tahlilan orang-orang Wahabi siap moal nyaho dalil tahlilan yo dalil ayana hiji nepikeun kana 7 dalilna aya kumaha Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yati ala Masjid Quba kulla sabtin raqiban wa masyian Kanjeng Nabi eta setiap unggal Sabtu datang ke Masjid Quba ndek mapah tah ndek naik ontak tah naik kuda tah etalah ngajadi dalil untuk ditentukeun pada hari-hari tertentu kumaha cek Ibnu Hajar Al-Haytami dilalatun ala tahsisi ba'di salihah ala ba'dil ayam nentuk ngajadikeun dalil pikeun nentukeun kana satengah namang pirang-pirang amal soleh kana satengahna poe menang eta teh Kanjeng Rasul bage unggal Sabtu datang ngajadikeun dalil dikhususkeun kana poe-poe tertentu betul dek hiji tah dek tilu tah 7 nepikeun 40 betul Bu zaman sekarang lihat Bu ini maulidan sudah dibidah-bidahkan padahal Ibnu Taimiyah guruna Wahabi aya ulama ngaranna adalah Ibnu Taimiyah cek ulama Wahabi ngomong kieu Ibnu Taimiyah cek Ibnu Taimiyah cenah ge Fata'dimul maulidi wattikhadhuhu mausiman qad yaf'aluhun nasu falahu ajrun azimun li husnihi qasdihi wa mahabbatihi Rasulullah sallallahu alaihi padahal ulama Wahabina sorangan nu ngameunangkeun sahabat jelema nu ngabungkeun kana Kanjeng Nabi Muhammad kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad eta teh meunang falahu ajrun azimun meunang pahala nu begitu luar biasa dan karena tujuannya bagus jeung ngagungkeun kana Kanjeng Nabi Muhammad. Hati-hati zaman saat ini luar biasa Bu aya di sosial media ngaranna guru gembul manehana dengan doktrin-doktrin liberal mengatakan bahwa Sayyidina Abu Bakar Siddiq teh apal Al-Qur'an nyeri hate tabu ai kula nyeri hate Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq begitu luar biasa hafal Quran guru gembul dia moal nyaho Abu Bakar Siddiq eta adalah jelema anu pertama nu menyatakan Islam di kalangan sepuh diharupkeun Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi kana anna Abu Bakrin kana yahfadul Qur'ana fi hayati Rasulillah cek Ibnu Hajar Al-Haytami bahwa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq adalah jelema nu hafal Al-Qur'an pada masa Rasulullah sallallahu alaihi sing hade zaman kuari betul Bu ya beneran Bu mungkin di dieu mah cenah ge eueuh cek saha eueuh Bu kuari mah geus berasuki kana sosial media Harry Pras aya pesilat ngomong-ngomongkeun masalah manehana ngomong-ngomongkeun masalah Allah aya di luhur langit secara hakiki teu nyaho sia makna tafsir jeung makna takwil kudu ngaji tafsir siapa Harry Pras ulama dek bantah be mumpung aya YouTube ye Dianto Foto ye subscribe dong jangan lupa moal nyaho karena dalil-dalil mana masalah istiwa mana masalah istiwa teh manana adalah
istawala secara takwil nggak make tabwid masrahkeun istiwana Allah aya di luhur langit eta mah maknana kumaha Allah geus kuari mabok lamun aya jelema-jelema nu heureung kos kitu geus jauhan. Betul tak betul? Betul apa tidak? Hati-hati Bu, betul. Maka oleh karena itu kepada para jamaah yang ada di kampung Kadu-Gadung, desa Kadu-Gadung, hati-hati untuk saat ini. Kita jangan sampai keluar daripada koridor Ahlus Sunnah wal Jamaah. Betul Bu? Yang selanjutnya, ketika kita cinta kepada Rasulullah SAW adalah itba'u aqwalihi, mengikuti apa ucapan-ucapan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi. Hei Bu, Ibu, panasnya, panas tuh. Lebih baik terjebak panas apa lebih baik terjebak panas di dia apa terjebak salah kita boga duit. Yang panas di dia cina gitu nih, jujur. Ucapan Kanjeng Rasul tidak pernah bohong, Bu. Apa kata Al-Qur'anul Karim menyatakan bahwa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kanjeng Rasul mah ngomong teh lain ku hawa nafsu, tetapi melainkan wahyu nu diturunkeun ka Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi mantak wajah munasabah. Kanjeng Rasul dikenal dengan Al-Amin, jelema anu terpercaya, jelema anu paling jujur pada saat eta Bu. Oh, Kanjeng Nabi mah Bu tilok pernah ngaboh. Beda ya jeung teteh-teteh sok ngabohongan kadu ngajadi anak. Benar, aya tukang es krim bagi anak hayang jajan umur 10 tahun tenonet kumaha cek mana ulah eta mah culik ngaco ulah culik benar atuh ieu anak kumaha nu ngajadi kolot nu ngajadi bohong anakna ge bakal ngajadi pembohong. Atau hiji waktu eta anakna hayang ngising mana keur dagang uduk beujeuh pas dagang uduk anakna hayang ngising bebeja lah ka mana mama dedek pengen hayang ngising pancek mana lamun keur dagang uduk mah gila Bu bener tante ya gila aing dek ngalayanana bebeja lah eta indungna kanu ngajade anakna ceng lamun bebeja ka dieu ulah hayang ngising naon bebejana hayang nyanyi. Jadi lamun hayang ngising eta hayang isukana eta diendongkeun anakna kanu ngajadi makolotna diendongkeun lah eta makolotna mah teu nyaho naon geus saking kabiasaana eta anak mun hayang ngising bebejana hayang endong dinu makolota peuting-peuting sakitar jam 12 ngahudangkeun makolot maoyot dede teu kuat hayangnya makolota paham tah henteu lamun hayang nyanyi eta hayang cek makolota teh tong gandeng ieu mah aku peuting-peuting hayang nyanyi isin atuh kata tangga bener tante lah gandeng laju geus HSD di empok-empok geus mah batur hayang ngising di empok-empok di sholawatan salatullah salamullah sekitar jam 2 eta budak leutik geus teu kuat hayang ngising deui bae bebeja kana makolot tangah hudangkeun maoyot dede mah teu kuat hayang nyanyi makolotna paham tah henteu lamun hayang nyanyi teh hayang paham tah henteu geus teu kuat di empok-empok di sabar di sholawatan salatullah geus jam 3 eta mah geus di penghujung sakali maoyot beneran bae ieu mah aceng geus teu kuat hayang nyanyi teu kuat biasa ieu nahanan hayang nyanyi teu kuat makolot teh saking bageurna geus ceng lamun aceng hayang nyanyi nyanyina diceuli makolot bae akhirna eta budak nu ngajadi incuna nyanyi diceuli makolot alias ngising teh benar Kanjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
secara ucapan begitu jujur, ulah boroning jujur lah ieu makana rumah tangga Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kalamun latifun, omongan lembah lembut kan ngajadi pamajikana. Riwayat daripada Anas bin Malik ya. Coba ya ibu-ibu ya dengekeun nya. Bo Kanjeng Rasul eta pernah makekeun jubah nu begitu luar biasa. Ka pamajikana nu ngaranna Siti Sofia, sehingga ketika Siti Sofia hendak naik kana onta eta Kanjeng Rasul nyodorkeun betisna supaya dijadikeun pijakan sukuna Siti Sofia nu ngaranna nu jadi pamajikana Kanjeng Rasul naik kana kuda ataupun ontana. Saking romantisna Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi sugan ieu salaki ibu ndek ieu kitu nya ndek ngaji kitu gegeruan teh, mama sini naik karena motor salakina kieu, ayo naik mama sini sama papa, osok gitu, osok teh henteu ya unggal peuting kieu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam unggal peuting lempang jeung Sayyidatina Aisyah dengan tertawa gembira sehingga merayu kepada Sayyidatina Aisyah, dan itu riwayat-riwayat loba ngagombal Kanjeng Rasul dengan romantisnya karena Sayyidatina Aisyah. Ya ibu-ibu osok tah henteu ya ku salakina digombalan osok. Misalkan kieu, mamah tahu nggak di alam dunia ini kan banyak planet, ada Jupiter, ada Pluto, Mars, tapi papa itu paling suka adalah planet bumi. Cek mamah nata, kenapa papa? Karena di situ ada mama. Osok itu, osok tah itu. Atau wakil cek salakina teh, mama, andai kata di alam dunia, andai kata di Indonesia ini ada dua pilihan, satu adalah orang yang tidak punya dan orang yang punya. Papa mah lebih milih orang yang tidak punya. Kenapa? Karena tidak punya bersama, karena tidak punya bebarengan jeung mama. Kumaha ingin ngomong ya? Asok itu ngagombal asok. Geus lah kumaha aing bae eta mah. Asok teh henteu. Ya atuh kumaha kami. Geus diulangi deui jak kami teu bisa. Islah pabalieu lah. Asok teh henteu kitu asok. Henteu. Boroning da pas kitu ndak ngaji bae ge gegerohan kanu ngajadi salakina. Oden. Laporannya dennya. Ya aing dak ngaji ya ka majlis talim al maghfirah. Itulah poho tuh. Beas isikan, colokeun. Itu boga tempe wayah nagorengkeun. Tuh anak tuh si dede tuh lehoan tuh. Bere jajan ku si adingnya. Sugan salaman kitu henteu. Osok kitu osok cium tangan ka salaki osok. Dek lempang ngaji teh ka salaki cium tangan papa. Mama mau ngaji dulu ya ke majlis taklim al maghfirah. Sahabat jelema anu nyium salakina nyium kanu ngajadi pamajikana di dalam salah satu kitab Uqudul Jain eta sarua jeung hatamkeun 12 maca Al-Qur'anul eta sakali doang 12. Wah. Komo lamun misalkeun teteh 100 Irah ngaji dah cina getolen. Atuh ibadah gitu gitu teh. Osok itu osok teh osok. Geus kolak ini ya boga aki-aki dicium kitu ku aki-aki osok. Aing teu kabayang ini dicium ku aki-aki eta mani nemplok di dieu. Tilujem teh lepas-lepas. Terus ya terus. Sakedeung debunya. Bu, ibu, ikuti apa yang kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ucapan-ucapan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi. Betul. Tadi loba ibadah-ibadah anu kalewat ku urang, benar. Teh ulama nitip ulah sampai ninggalkeun kana salat, betul. Sacapek-capekna urang aing ngaran salat mah wajib, betul. Teh ulah sampai ninggalkeun kana sol ai so ninggalkeun kana salat mah dorak
Sacapek-capekna orang wajib ngalaksanakeun sol. Karena apa? Madama aqluhu sabitan, selagi orang masih kena bisa berpikir wajib ngajalankeun karena sol. Ongko hayang orang cinta ka Kanjeng Nabi, ulah ngomongkeun kasunahan salat wajib nabi urang masuk ninggalkeun bener. Mentang capek mantas balik gawe ya awewe penting-penting maghrib teu salat, isya teu salat, penting-penting manehanana wah poek keur HS kapoekan atau ngaran HS mah poek eta aya nu ngagerokeun man rabbuka serem tabu serem tah henteu man rabbuka wah cek pamajikanna teh waduh aing paeh ieu mah nya aing tadi itu salat maghrib jeung teu salat isya man rabbuka wah sieuneun tah pamajikanna barang manehana aga melek-melek tah wah lain man rabbuka tapi salakina mah rabbuka mah rabbuka wah papa ngagetin aja kirain mama mau ninggal kirain mama dengarnya man rabbuka ternyata mah rabbuka. Ya udah kalau gitu mah cek mana teh ngomong kieu cek mamah nata ya udah kalau gitu mah papa kalau papa pengen mah papa bukain ge rok mama kabeneran eta sletingna dihareup teu bisa dibuka dikucal bae ku salakina teu kabuka-buka cek pamajikanna teh kenapa pak nggak bisa dibuka mah ya udah papa mau ngambil ini dulu ya minyak sayur pan biasa nama saleting lamun pakai minyak sayur bisa ya bu iya salakina nyokot ke dapur nyokot minyak sayur diasuput loba teuing eta ka sleting asup ka jero bobogaan pamajikanna warang kos gitu atur ditanya ku pamajikanna papa emang papa itu minyaknya dari apa minyak bekas ngegoreng minyak asin kabayang aing budak salakina ngasupeun nu hiji ateul salakina ge ateul atuh Bu didik anak-anak kita betul mudah-mudahan pada perayaan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini jadikan anak-anak kita seperti akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi. Cacakan orang ulah ka Kanjeng Nabi lah terlalu jauh satai-tai kuku acan jeung guru-guru urang be bener deula Abu Ya Cisantri Abu Ya Bustami wasalasa ngaji betul deula kurang Abu Ya Cidahu Abu Ya Muhtadi hingga saat ieu pengajian bo deula kurang Abu Ya Cilongok luar biasa pengajianna bener sampai ka wafatna ge deuleu Cisantri masih loba keneh nu ngajarahan deuleu Cilongok masih keneh loba nu ngajarahan deuleu kurang Cidahu loba keneh nu ngajarahan karena naon karena etalah akhlak-akhlak nu paling mulia guru-guru urang annal a'mal shalihah lahu naf'un azimun amal anu soleh teh manfaatna loba betul bu deuleu pengajian poe Salasa di Cisantri eta loba tah henteu nu dagang baju loba jasa kan hakikat nama ti Gusti Allah wasilah nama tapi melalui Abu Ya Bustami karena annal amal shalihah lahu naf'un azimun ngabogaan amal anu soleh nu begitu luar biasa betul Cilongok deuleu Cidahu deuleu teureun hingga saat ini Syekh Mansur Cikadueun be Syekh Mansur Cikadueun begitu loba jasa jelema nu jarah kubur bener coba deuleu batur mah deuleu Syekh Mansur Cikadueun jelema ngaberet ti dararagang karena kunan palahu ajrun palahu naf'un azimun ngabogaan manfaat anu begitu luar hakikatna mati Gusti Allah wasilah syariat ti Syekh Man betul tah henteu bo ai urang ieu ninggal saha nu endek ngajarahan batur mah deuleu Abu Ya manfaat amalna soleh ai urang ninggal endek saha nu ngajarahan bener iya potongan urang ieu potongan teteh ieu lebaran deh lebaran sholat Idul Fitri ya sholat Idul Fitri lebaran kan sok jarah bunyak kadang-kadang sok jarah ya jeung mawa incu-incu nak sugan aing mah maca Yasin jikiran malah foto-foto di kuburan bener tante nu cek incuna teh mama sini ayo papa dulu kita sama papa di sini papa
ini datang dede ya ama mama sini mah tadi batu nisana lain dibacakan Fatihah malah selfie di hareupeun kuburan sini cekrek nu kitu aya kadang-kadang aya nu makan teu nyahueun kana makolot bapak mana makolot bapak kolot teu nyahueun pangerasa cenah ge aing mah baheula jarah di dieu tapi ieu makam bapak aing ka mana ih cirina ge ieu pagar akhirna manehana di dinya pan pagar dibacaan Yasin aya nu kitu walidak teh karena kunaon karena poho kanu ngajadi indung bapana contohan guru-guru orang benar ya sataacan orang kana Kanjeng Rasul akhlak-akhlak guru orang ge sarua sapertos Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi ibu-ibu dirahmatan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Bu dikulang dek carita saeutik be sakedeung deui be sataacan ka dieu alhamdulillah kula menang duit 50 juta gara-garana kula ka ATM manggih dompet barang manggih dompet kukula kan aya KTP jeung berkas-berkas nabunya dibikeunlah kukula eta ATM KTP jeung berkas-berkasna datang kukula horengan imah gedong imah nu bogana Bu Haji ini saya nemuin dompet tadi di ATM nih takut berkas-berkasnya hilang. Udah alhamdulillah cek Bu Haji teh syukur ini penting sekali bagi saya kalau ini hilang bagaimana hidup saya oh ya sudah Bu Haji orang dek balik Bu iya sim abdi dek balik karak malipin kadieu lajang kadieu barang kos gitu abdi nyamperkeun ayeuna ada apa Bu Haji lah ini enggak seberapa kula di amplopan Bu eta amplop teh amplop coklat tebal 50 alhamdulillah haran Bu kula haran bercampur sedih niat kula mah kula ndek ngeraktir ibu-ibu di dieu kabeh ndek diberean saling cepet-cepet ngan dina jero hate kula kuari lambun andai kata eta cerita benar waing sia kabeh ditraktir berhubung aing cerita bohong Lereng hujan sakelumit mudah-mudahan dina wasilahna orang bisa patepung dina poe ieu ngajadikeun wasilah ngajadikeun duduluran amin ya Allah ya rabbal alamin tutup urang sekelumit dengan membaca sholawat siap oke kieunya lamun cek kula teh Muhammad putra Abdullah Nabiuna paham ya ini paham henteu geus bea kacang baraha emak di jero atuh ngadahar kacang hiji diasupeun deui di dinya teu beak-beak atuh dihamotan ya rajin nu digigirna deui ih udah amat ieu baseuh goreng kacang urut ini siap Maulaya sholli daiman ala habibika khairil lihimi Muhammad putra Abdullah Muhammad kekasih Allah Maula yang sholli wa sallim ala habibika khairil Ibu insya Allah mudah-mudahan orang katimu ibunya doakeun kula sing sehat ibu-ibu sing sehat kabehan ya insya Allah lamun Allah naktirkeun urang katimu deui amin ya Allah ya Rabbal amin lain didieu baik didik anak urang punya insya Allah karena jalan kanu tahade cukup sakiati sifati hampura ka ibu-ibu sadayana lamun dek ulin kula orang Cikupa
Jadi nyaho ka Citra Raya ibu, lamun aya Citra Raya patung kuda asup saeutik tah eta aya imahna gedong mobil Pajero, nu hiji deui mobilna mobil Avanza, loba lah aya 5 tah eta bu. Eta imahna Haji Usuk. Ai imah kula di mana? Imah kula mah tukang ngeunah deket Ruyuk Awi. Sakitu nya ampura ka ibu-ibu. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.